Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah terima tausin jengara manuk merak manuk tawus tewa wa tayrun kita binyalifah wa bizahidin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijab bibiraishi ijiman kan perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna aya merak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah teh jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara
komo aju daftar yang jadi MUI kabelah itu udah manggilnya halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak ajur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atuh di sia nu ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabelah dieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe penting nempok ka luhur itu cahaya bulan Masya Allah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi andi teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing lo Bandung ngalayat lo banu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae indah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageusna kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing ngantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh cih pemerintah ngaekeun lockdown bet tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing aja gimana biasanya nyekal tasbih hiji 2 ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya nyabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan jeung bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh Masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cak Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun
entri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang pukul boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar di pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci teh pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius mah serius mah cek ulah teh sugan teh uzah orenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah teh masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot bae lah mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapangi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu deka yang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieulah ngiceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh
Ini lain carita picedan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginina pangapitna panggile sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mantak aya bahasa, aya beraku kuncungan untuk melengkapi. Eueuh cacat di hayam merak. Ketika teu dicabutan buluna, moal nyaho ka panon poe, moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha. Masya Allah. Datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab perasaan urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teu di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 1000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi ge ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh masya Allah gari balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kan beakeun paling kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masya Allah urang ngaji gajina gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nogos itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban
eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh tuh bisa hadis yang keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli iyo podoli nu seje ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu peuting teuing ya lamun urang ngaju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan masyaallah kari tas blangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tama sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kekuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas blang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk bisi tunduh hijab ngaran mantep piceunan bulu bakal ngeunah yang ibadah udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran aing mah nyararah obe ongko tah iya belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun urang nempok panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempok bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika orang nilai awewe jore ya Allah ya Rabb itu ciptaan Gusti jore cak nafsu nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu orang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah ge moal teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi nama Quran teh sain doang jokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun insyaallah balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih ka henteu balikeun
Masya Allah kari contoh hayam merak udah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeutan pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luan teh kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab Masya Allah luan teh kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu menang satahun kiai keneh bae atuh mama sih Masya Allah aing sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu nah tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain manusia ulah sebut kiai isin lamun dilebur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa komo aku bata mah akan ditawaran nanti bawa geus ku kiai teu aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baik tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadina kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai beng setan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh
kabengket ku urusan-urusan kos kali naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebengketan ada itu bebengketan jadi orang teh kabengket ku urusan anu rusak mending kabengket ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan bengketan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa orang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nyeuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh Bang geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon tah mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nu pangkolotna di dieu Abah Haji Lukman kolot sarua Abah Haji Tabrani kolot sarua Abah Haji Muhammad ti Teluk Naga tua eta ge sami aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet Soleah
para kiai, para qori, para ustad, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan dia hadir, nu sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan dibere jalalujur, dibere araradin, dibere karunya ka rakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat, asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna. Salah tante tai ngomongnya. Nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga. Oge di dia aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah, kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun, anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah, umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis, terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF. Al-Fatihah. Panjenengan kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos dugeus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh horeng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah. Ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek teu boga keyakinan jelema ieu nya. Sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae. Kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula. Geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan. Eueuh sasah. Di dunia sorangan bae dae. Si budak naon kahayangna tuh. Paeh embung. Hirup bae terus embung. Hai maksudnya yang kumaha sih? Ya Allah ya Rabb.
merenuman tak ragu-ragu teh Haji Pendi kita payah ti lambung jameureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teh mah aya malakal maut ieu ku hari maut bakal pindah ke alam barzah iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari dan jadi ka Haji siap didegani berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digenjreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haq datang sakaratul maut nu mantak disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto paeh ngehenen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ieu batu cak malakal maut geus ieu waeun anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas maut bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih heula anti urang berarti bener ya maut teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana pae lari tina pae teu hayang tina pae tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung pae urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka beh kitu nu hayang paeh mah moal kos ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tah mah bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon alhamdulillah lek paeh aing cenah ieu paeh aing paeh nya geus kesangan ira deuk paeh teu paeh malah mah cager nya nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga penyakit batuk bae teh naon ngaran-ngaranna TBC lantaran ka dokter deui ka dokter geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nya geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak beusi aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ka waktu pae waktu teu bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah salila ieu urang ngamumule awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabuna ge Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun cek ge lah meureun topo meureun tawa rapi pokoknya diurusan lah awak teh nginumna teu sambarangan daharna gitu kene diurus ieu awak teh
ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanana, lain awak dibere gambaran-gambaran. Masya Allah kan henteu saha awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk, dahar di mana ya isuk, minum naon ya isuk dan lain sebagainya. Ieu mah boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Baroga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta, isuk di Bogor lah, isuk da deui Bandung lah, isuk da deui mah di ditulah di Nagreg, isukna deui mah di Tasik. Nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu. Lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta, nah sore ke Singapura, nah isuk deui ka ditu ka Perancis, nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna. Abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat karitu, pengusaha karitu, ibarat santri nu teu boga pikiran gitu. Ih kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana-rencana, masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nyana masak. Santri mah kos kitu, beres dahar aya deui nu mau timbal dahar deui. Bloon santri mah nya teu boga pikiran naon, beres tas dahar aya nu mau timbal dahar deui, nyana keur kieu bae anu mau leupeut di dahar deui. Santri mah Masya Allah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya teh siapa hasud ka santri. Santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe, anu lampuna hurung herang teh gitu maldek lain teu boga duit. Santri mah panglobana duit tapi maldek. Oh ieu mah ahli neraka cek nepe so jasa santri mah so. Santri mah kos kitu teu daekeun, tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat. Masya Allah geus lain awak, roh nu main, roh keluar. Panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka, katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka. Gusti Allah bakal orang jaat sakratul maut bil haqi pasti. Ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seuri aya nu ngagak-gak seurina, heuleuh deui lirikan kakenca mangkerut neuleuh neraka. Ya Allah ya Rabbi, seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali kakatuhu pas dicabut set senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mataan, isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin entek cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup, roh urang bakalna dibawa ka mana, awak urang mangke ge diarurusan mulai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah
pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan, beres di kafanan langsung sholat asupkeun ke keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar, dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak masa datang kadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel, sagala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maut, ki anu maut, mang anu maut, sekedar cerita. Aduh bagus amat eta maut, dihajah mamah mah, bagus amat kiai anu maut, si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat, si itu mah aing mah da sieun. Cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai nyiaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana. Enggesan ketika maut. Apakah caririk alam? Teu ceurik. Ekonomi tetap bae maju, politik tetap bae maju, segala rupa urang paeh kayak biasa teh masalah teu aya nanaon. Horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli mah di jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh. Aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah. Aya nu cerik alam moal aya, gunung cerik henteu, tangkal kayu cerik henteu, langit cerik henteu, bumi cerik moal. Hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur paeh, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, cak batu ini giliran gua. Waduh sedihin, waduh sedihin, hiji-hiji acan. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyahoeun ka ahli Allah. Selain eta nu dicerik-cerikan, masya Allah kabeh. Selesai dikubur,
tahlilan terus 7na terus 40 kayak 100 selesai geus kabeh lah bae potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak didelean ku salaki didelean ku handetolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan wari jadi ahli waris hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa eueuh nu cerik eueuh nu mileuleung eueuh nu sediheun tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia maneh teh dibere umur pake naon umur maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh pernah nyieun naon maneh di dunia pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa tah ieu bangsa ririwa ya ieu ririwa ririwa kreditan ya tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dinya masyaallah kan tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang surga deketan ku urang indung khidmat ku urang indung deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang surga nikmat pamajikan lawang surgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana surga sakitu lawangna ih nu mantak ieu hajah umamah makiyah cek kula mah hajah umamah makiyah mah ahli surga gila geus pokona mah geus teu kudu diaminin ke surga sebab salakina ridho ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah surga aya ridho nya nama masyaallah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye da maksudna kieu pan di ditu baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun
meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu gorenganan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat gana mawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababaraha poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri tedamang oh Masya Allah beladina masuk ICU ya Allah ya Rabb rada raindir rasaan tengah bejaan be ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah mendak aya tadi kula mah dek ka mana ka Haji dek ngalayan kasa ka Haji Anu salah nu muriang nya geus kieu bae mal kebal tanu dilayan cenah tah adik kula sok aya kos kitu tah sageus dilayan ku ka Haji bae cenah terenggeusan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lolobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti japeh mah bakal bloon mah budaknya ya Allah ya Rabb nah begitu menang kabar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah caririk nyana mah keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot caririk kabeh Aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan aja mama mawat ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blohonan Haji Pendi jeung cerikeun ahli sorga ji wonten nu kudu pikiran mah awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb nah lawang sorga ketika urang boga indung bapa eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu keur dalam duniana ya Allah ya Rob sederhana salat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang henteu lolobana henteu duha kitu keneh begitu manehanana maot biasa we nu nganterna kitu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya urang ibadah ge kan macem-macem ibadah maca sholawat biasa aya nu maca sholawat make metode tah Haji Wahyu tah Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah menang 5 doang nya nama menang 5 Haji Wahyu 7 Haji Nur 5 Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji aca teu menang hiji-hiji aca
kakarang hadiah deui lah beda ibadah make aturan khusus atuh lain deui sebab geus mengandai ruh urang maca sholawat biasa mah atuh 1000 2000 babari ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kamil atuh kararuan bere kukula cara ya kieu maca sholawat mah ngaji kieu coba macana sampean 4444 kecil aja selama 8 hari kecil aja kula kosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula macana ayo geus maca ayo ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapaeh hiji nur ila hadratin biasa Allahumma sholli 2 tamodar eta sa mobil 50-an nu tamat kabeh danya haji pendek maji kula mah teu maca emang gua nyaho cenah ya awak asal aja jadi di antara nu 50 pangbloon nyana ibadah teh kos gitu hayangnya kakarang jauh jahare cenah ibadah ulah disangka babari ibadah teh kurang ibadah biasa mah tuh gampang tapi make cara tersendiri ternyata hese urang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha haji pendi mah aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa gelut bloon kabeh tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam ieu lah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat cara zikir cara maca Quran babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana lain makhorijna lain suarana lain lagamna tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi ieu lah nu arese aya guruna kos kitu teh nah para jamaah kaum muslimin dia mah keur carita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadenge sorana Imam Ahmad Kabirur Ripai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah nah ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keseuseurean bae akhirna ditanya ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu pedaekeun ngajawab sugan salat kula bener biasa bae puasa biasa bae sugan atuh sedekah biasa bae kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul kitu kula indung kula muriang kukula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di surga mustika eta mata ta lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak
geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah urusan mah atuh mah mah sehat keneh atuh kajian mah sehat naon kurang mandek urusan mah bae mah hayang kitu jak macan gering kukala dek diurusan penting mah tas ngusapan mah kudu sia naon ieu ngurusan kudu ngurusan mah bae yang beli sekupi mah semua lain ngurusan sama garong iyalah jelema nu ngurusan emak Masya Allah karim mentak inget ke abah ya abah kedatangan santri sia iya cak abah kan si abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah haju emak tinggal hiji-hijina muriang deui tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji ini mah mustika teh keris nya nama otak napan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak jelas para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadah nama sarua jeung tadi tetapi barang maut Masya Allah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua Masya Allah keur aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal tedaikeun ngabejakeun tapi ternyata akhirnya ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang akhirnya kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula kadang 3 tahun urusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae diladei ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah Masya Allah cakula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan dunaurna teu kungeunah geuna ngurusan kolot tah ieu istimewa dumantak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ye tinggal lawang kedua geus urusan kawinkeun eta urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura eta babarija sajawe mah mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti makin nu ieu ih teu kos barong ganti deui atuh nu ieu gage teu resep beulikeun atuh ka tah sia mah tungtungna sok aju kitu tah eta sagala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus ieu mah teu aing teu resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah pakai baju eta blah pajeun pokona mun penting mah tukang ojek resepen bae geus kan teh salah takos gitu salaki Masya Allah asal salaki resepet geus sorga lawang sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta Masya Allah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadeng teh tolong neng geus 3 kali naon mungang neng
lain ya kakak yang kopi atuh nyokot engkos teu boga cokor bae pamajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah geus aja tuh salaki nyokot sorangan nyokot deui kopi beungeus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokotin emang teu boga leungeun ih pamajikan puara ieu mah ya tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kuduna masalah kopi tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ikeur garitakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata orang urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot eueuh dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun renung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagilah sia sakitu beres selesai tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur Masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia pake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo ke kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat Masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dia ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun kula geus garasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya ya Allah keur hitbah teh ngalamar malikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teh aya kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhana naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah nah jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dinya eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae ngingintil deureus lamun bagus banyak kaset geus leungit lamun jore ngingintil bae urang ke di kubur saha itu batur maneh iya ieu teu boga batur kos ieu ku di dunia sok macem-macem saha batur maneh
jasana di Cikupa mah kararasep koi mah Jore Ahmad. Iya eta nyedakeun si Mbak. Nyedakeun si Mbak. Oh ieu kula cenah. Anu susuna ojol jeung baso teh ya. Ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun. Amal maneh. Jadi kosiah dumungan wae yeun amalna kosiah. Idit ya kaditu. Moal bisa init timimiti ayeuna. Sagedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir. Be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae. Ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae. Ya Allah ya Rabbi, endeu kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kasep nya seungit saya ieu teh batur maneh asana kasep amat. Jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu nya mah. Akur jeung disolehar ngan buntutan doang. Tah jakos kitu. Ieu mah kok kasep amat. Oh, ieu teh salat nu 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, tahajud, duha, salat hajat, zikir, baca Quran. Nah ieu dibentukeun seperti kula-kula teh amal anjeun teh. Alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya, ulah sieun kula nu bakal ngajawabna. Tenang we, tenang, kula nu bakal ngajawabna. Engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu. Pokona tenang we, kula selalu milu sampai ka sorga. Ya Allah ya Rabbi. Senang amat. Tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun. Coba-coba urang nyieun kasenangan. Nah, malam ieu jam 2 hudang. Nyieun batur jang dikubur. Pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang. Jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah, eta kan geus nyaho tah. Geus nyaho. Lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2. Insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho. Sok jauh pagi itu aing paeh mandi urang wudu urang. Allahu akbar jang nyangan kuburan dia aing. Berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan. Lah isuk bae lah. Malam ieu mau tunduh keneh cak kieu. Isuk bae isuk hudang deui. Tidele jam 2 ke bae jam 3 abe deukeut ka subuh. Kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh. Urang malakah heulanan tungtuna mah henteu bae. Malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun udang di peuting tahajud nyaangan kuburan cak kieu teh. Aing mun udang tahajud caang kuburan. Engke bela jang ora keneh ieu. Pasrah. Teu boga bagian berarti. Ya di jero kuburanna poek. Di jero kuburanna poek. Nu hebat bade, nu hebat kieu. Aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisieunan cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu. Nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna. Nah Haji Pendi kan geus mesen bae cek nyana aing deketkeun ka jawara abe kadenge genjreng-genjrenganana. Nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara anu tilok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cenah. Atuh malaikat kesenangan akur ieu mah cenah ya. Geus. Tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu. Aing mah kubur bae deket Kiai Anu, aing mah kubur bae tah milih kuburan teh. Mentak Abah almarhum Ki Amin teh hadam Abah urang Karawang. Nyana ibadahna getol, inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus baca eta. Kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus. Maot kula nanya ke Abah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan Abah teh di dieu teh ulah di
ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah mantak orang mun bisa bae dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan saya ku Arab gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih kene Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejena ieu mah jang eta betah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasik nage manasiknya mah teu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun kahiji mudah-mudahan mautna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampura, katilu kuburana mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah, dibere kuat iman Islam urang, akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca dua kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.